oge di desa ada tita kokocok teh kumadu ya Allah kumaha nya ieu kitunya ieu na Pak, pada tempat camat, nyonong gitu. Oh, nya tuh nya kalau buat wae ya. Oh, kumaha deui ieu teh nya, ujangnya nih. Kieu nya, Pak. Nya. Surah, Pak. Naon deui atuh ieu ujang mah teu mati. Biasa Pak suhu, Pak. Kedah menurut Semprot deui wae. Sana disemprot di tanah. Oh, nya sok atuh. Tinggal di himbauan tas ayah Pak. Oh itu? Ya itu banyak. Nah, ayo tuh. Ayo himbauan aja Pak. Sudah menuruti protokol. Kumaha ada ujang mah teu tiasa maca Pak. Dugi ka SD sakola na oge. Himbauannya bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 wajib menggunakan masker, harus menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, periksa suhu. Gitu, Pak. Mohon anu mah kada ditempuh. Ya Allah, ini susah ambu ya teh. Oh, mangga cari Pak. Kapan terus diawas himbauan? Kumaha, Pak? Ini Jarak. himbauan, jarak kali. Oh iya. Jarak, geser. Pakai dia salibna. Udah dia. Nah, gitu. Punten menawi tiasa dibantos ja. Ya. Menawi tiasa dibantos. Mohon Ibu bade ngadamel KTP ieu teh. Parantos ka desa. Atos. Cobi atuh ningal. Oh, mangga. Iya. Ibu. Oh tuh naon atuh ieu manjang? Mana investasi desa ieu? Naon gitu ya teh Ibu? Ieu mah eta anti dealer ka mobil. Oh, dealer mobil. Bade pesan mobil ujang? Iya, tadi mana di jalan punten. Oh, mun mangga sok ningal di desa mah. Iya, engke Ibu. Mohon. Punten Ibunya. Oh, mohon banget. Tadi salah jang Iya. saleh. Ujang naon ieu teh? Namina sapanjangna ujang naon ieu teh? Ujang rake. Oh, ujang rake. Sok atuh mangga. Salik kali dia. Punten Ibu. Oh. Sanes tadi ya jang tinggal kan kamera. Tinggal Pak Ujang teh tadi foto ada KTP. Mohon mangga. Kayaknya jangnya. Mohon. Nami ujang teh ujang rake. Mohon. Salamat mati. Bisa dahuli. Nya. Lahirna. Lahirna teh 8 genep. Oke. Mohon. Tempat lahirna jang di mana? Di Sumedang. Sumedang. Tapi lahir. Kayak lamun teu salah Mas, ceuk si ambu teh tanggal 2 likur. Ngantos we atuh Ibu samikeun jeung ti desa eta nya Ibu. Mohon atuh nya mangga atuh ari bade disamikeun jeung teh sama. Mohon. Mohon mangga. Sok. Tinggal posisina kana kamera aja. Mohon. Ya, sok. Mulai jang. 2, 3. Astagfirullahaladzim, Amu, Allahu Akbar, Amu ya naon, aya gelap, Ujang. Allahu Akbar, Istighfar jang. Astagfirullahaladzim, Istighfar. Allahu Akbar, Tos. Bunta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ujang perkara dipoto. Dipoto tadi teh, Mohon eta tadi foto Ujang. Geuningan juga gelap, ngeberica kitu. Mohon teh teh foto namina. Ujang mah tuman di sawah, macul. Mohon mata kedah kali-kali ka kota Ujang. Allahu Akbar ya Allah. Sok ayeuna Ujang tak nawis sok di dieu. Biasa nawis Ujang. Sok nawis tadi dia. Sok mangga. Sok. Tah, ieu sok.
Atos. Itu Tos. aya tapakan ieu. Apaan aya dina komputer jang Ih. dan dia mah tos teu aya Ya dina Allah. ieu, gitu. Bukan teh sapertos dina buku, geuningan zaman ayeuna mah aduh. Tah, Antik. kayaknya jang. Nya nya. Nah, ini teh bolotoskeun jangnya eta mah sama jang. Astagfirullahaladzim naon deui wae ieu ibu. Iya teh, iris mata. Eta ujang teh TikTok itu eta. Nya teh ayeuna naon atuh? Moalana dia mah ujang ayeuna kana komputer. Sok, bro. Bolotoskeun satana bolotoskeun. Nya, nya. Tos, tos, tos. Tos. Kenjangnya, tayna bagian dia sidik jarieun. Opat. Sadayana opat. 1 2 3 4. Nya sok katnya teh derek teu. Nah, gitu mohon. Allahu Akbar. Canggih-canggihna ieu ibu. Oh, canggih ayeuna mah. Tos jang, sok tinggal iman. Jempoleun. Itu. Buanana. Iya. Mohon tah gitu. Tos jang. Atasnya. Atun curukeun. Geuning segala rupa deui Oh, naon ieu. curug. Eta mah Curug? ieu tah. Iya. Eta tah kitu sok. Tos. Atas. Nya. Sabelah deui curugna jang. Entos hiji deui hiji mah itu. Oh iya. Nah, eta. Gusti, Tos. langkung ambu ieu geuning. Tos jang. Kieu nya carang kieu Mohon anak teh. tos tos tos. Tos. Mohon sok calik deui jang. Ambu. Tos jang enak mah sok calik. Tos. Mohon. Punten Mohon, Ibu. mohon, mah. Ujang tak ieu Oh. tos buktos nanya. Atos. Buktos kakieu dipoto. Oke, upami bade hoyong dicetakeun. Kenapa disduk tas Sumedang? Disduk. Mohon, Gini aya di wae di disduknya. mohon aya. Cewek anak ah kasih ambu ah. Nya. Kerja si ambu bade jeung si ambu bade ka disduk naon? Mohon disduk Dinas kecil. pendidikan. Oh, mohon mohon. Mohon atuh. Mohon ieu mangga sanatnya. Tapi da abdi teh bade ka pacamat nyonong gitunya. Nyondong Pak Camat emang na bade naon ka Pak Camatnya? Aya peryogi. Oh, gitu. Emang nanya anak naon gitu. Iya nyana iya marmot. Oh, Hayang Papang, Mohon hayang Mang ati jajak Bu ke oh mangga. Pacamat. Ada ke jalan aja, Pak. Guys, aya lawang. Nya, nya. Namun di anu sekali aduh. Di sana wae Pak. Pak, aya nu bade ka Bapak. Nah, teh nu pergi tadi teh. Ujang di dusun bade pergi ka Bapak saur mata. Ujang kenal anggo. Geus di sana wae Bu ah. Anggo Di jang. Sileungit si ambu ke ieu. Moal. Nama ka Ujang teu bedegong. Pak. Ya, mangga kelebat. Punten Bapak pangkeun Ujang. Oh, ujang di mana? Di Sadahuri. Sedahuri. Pasarna kepala abdi tos bade aya ka sana. Mun Pak, Ujang teh yang kenal sareng Pak Camat bari ieu aya kadeuleu sakedik ti Ujang. Itunya, ari ujang teh ngajak ka dieu teh kitu. Nya tos naon ka dieu yang papagi jeung abdi sagala. Itu oleh-oleh kan mau Bapak Ujang nyenak oleh-oleh. Ada teu seueur cuma 2 siki, Pak. Di pangku si Amu kita masihkeun ieu. Nah, eta teh jerona tuh nih sakadu sagala, nu sok karepotkeun deui ieu teh. Wah, nya teh orang buka ku Ujang. Nah, eta teh jerona aja. Nya teh. Iya, Pak. Oh, eta nya sok ujang calik heula. Atuh eta sendal mah di bawa sagala simpen atuh di luar di ditu. Simpen wae di luar. Di luar wae, di mah aman. Nya, nya. Sok simpen di dinya ada maleungit. Ya, sok. Nah kitu, sapu ujang calik ayeuna di dieu. Keun tong ditinggalikeun bae. Da mana-mana leungit dinya segala. Sok calik. Di luhur. Ngewa. Di luhur, tah aya porsi teh pargi dieu gitu. Sok. Aduh. Ini rempuk ieu mah. Nya da Ujungnya Ujang mah. Iya, itu no awi. Dino awi. Nya. Atuh mudah-mudahan kapayuna ujang ke boga porsi nu gaya Amin. kieu. Sok didoakeun ku bapaknya. Camat didoakeun. Iya, mudah-mudahan ke ujang gaduh porsi nu alus gitu tah. Amin. Kek, cik, hari ieu teh kardus teh naon isina? Duh, kayaknya ada si Amu ieu teh. Ini sok ada ribu si ambu teh nya. Ah, itu cenah si Amu. Si ambunya. Nuhun kasih ambu nya. Nya teh diwartoskeun, Pak.
Aduh, geningan eta mah naon? Ulah dilepaskeun di dieu, bisi bau kompol di dieu ke gerak. Mot. Ulah bisi ngompol. Geus wae keun basi meni abuskeun nudus deui. Abuskeun bae lah di dieu. Ke bisi di dieu leupas hese newakna deui. Ah si ambu mah. Nya nuhun dikasih amunya. Ye, sugan teh dahareun dibawa teh geningan marmot teh syukur nuhun nya dijakeun kasih ambu. Kanya ambu tarima ke camat kitu nya. Nah, era tuh ujang. Udah kudu era keun bae. Keun. Si ambu mah era wae ah. Moal teu kudu erakeun, biasakeun. Take ka hareupan lamun teh nya. Sendal teh dipake ka di teh dalain masjid. Tapi da ujang ke hayang disimpen nya sepek simpen di dieu. Nah ari nyeun KTP beges beres. Atos. Diraseun arengsena. Dari teh kedah nama padisduk. Oh. Carios nama selalu si ibu teh. Dipayun tadi Ya, coba leres. dikirimkeun cenah ka kantor pos gitu. Ada ujang mah teu lalaki. Nah, heeh kayaknya kumaha beda nyaho. Tah kan ujang geus beres berarti desa teh, kamari teh. Terus datang ka dieu ka kecamatan, dipoto tadi. Ujang dipoto. Ada ngaburinya gitu. Oh, eta teh blitz eta Luas teh. ujang teh tadi teh. Oh, gitu ujang can pernah dipotonya. Teu acan. Nah, Kan abdi kantos. Heeh. Nuju macuy kieu. Heeh. Budak gitu ti luhur. Oh, disangana teh guludug eta teh. Bisa kana teh guru ari teh cenah foto sama si ibu teh. Luas. Dimaklum lah ku bapak da ujang mati lembur kudanya. Kan bae sabar diajar. Nya, eta tangjeun ge teh. Tah eta teh dipoto, tang teh foto teh geus beres dianteurkeun ka disduk, tang teh erek ditasaha ujang erek sorangan yang kayaknya sok dianteurkeun meuli kantor pos ka dieu. Kita yang nganteurkeun teh. Kurunyung deui si KTP teh. KTP teh kurunyung jadi aya di imah we KTP teh teh. Kumaha bisa jual di bumi? Kan kayaknya petugas kantor pos nganterkeun ka imah gitu. Tadi dipenta bayaran teu ujang. Gratis ya tuh alhamdulillah eta teh program pemerintah. Jadi nu ngada makan KTP teh digratiskeun gitu tah. Tah engke ujang bebeja deui kami can boga. Nah, bisa can boga KTP gratis gitu ka ditu mah gitu nya. Aya si Adeng. Si Adeng. Nya rencangan ujang. Dan jangan ulin. Nya. Oh, bejaan ka si Adeng gitu buru nyeun KTP gitu nya dan geus kudu nyeun KTP gitu nya. Bejakeun si Adeng gitu nya. Geuningan nyeun KTP teh gampang teh hese gitu nya. Coba gratis gitu nya. Aduh. Tah, kayak ujang bejakeun nya. Kare rencangan ulin lah ka ditu nya. Adeng deket pisan sareng ujang mah. Oh, gitu nya. Tah, anu bari ujang apanya nyeun KTP teh gampang teh hese nya. Terang ya nama kayak si Mang Adeng kok abdi diajak. Geus tanya ke kasih ambu jeung kasih abah geus baru gancan KTP-na. Tah ieu teh KTP teh saumur hirup. Jadi teu kudu dipoto-foto deui kecuali lamun leungit engke deui, tak bisa diganti deui. Bejakeun kasih abah kasih ambu bisi can ludaeun. Eta teh nya bejakeun. Iya panya abdi teh da geus puguh. Terus sebelah sesempleng. Si abang mah geus teu aya. Geus aya Gusti kudu agungnya iraha geus ngantunkeun apa teh. Terus lami terus 3 tahunna. Oh jadi ujang teh ada jeung ambu hungkulnya. Nuhun doaan jeung ambu hungkul. Ya teu bae lah. Mudah-mudahan si abahna di ditu sing tenang gitu nya. Doakeun ku ujang nya. Jeung si ambu, si abah mah tenang. Ujang teh eta teh geus dewasa, geus bisa nyeun KTP gitu, geus boga KTP. Amin. Nah pentingna KTP teh lamun ujang bisi leungit teh mun aya di nu KTP teh, oh iya orang dia mun ujang keur pingsan di jalan ujang aya naon, aya KTP mah geus tenang urang teh gitu nya. Nah gitu, nya tanyakeun ka si ambu bisi teu bogaeun si ambunya. Bisa nyulik si ambuna. Nya. Aku udah bedogong si ambu. Oh, kamu bedagong, enak masuk di teangan bedagong teh gitu nya, gitu nya. Sok bantuan, doakeun si abah di dituna sing tenang gitu nya. Nah, kitu berhenti abdi mah ayeuna mah. Nuhun ka si ambu, kanya teh ditarima gitu nya. Mun Gitu. diwartoskeun Berarti teh nya. Beda aja ka si ambu, ka camat mah da beukina ge bala-bala gitu nya. Bala-bala, ka si ambu teh kirim ka ambu ka dieu. Jeung bapak yang papanggih si ambu teh geulis keneh teh si ambu. Sedang dapat tuh jangan lagi kasep turun nanti si ambu gitu. Tapi doakeun ku bapak geus beres KTP ieu mah ujang bebas ada ulin ka Bandung ke bisa dirazia teu boga KTP mah. Tah bukti KTP teh di dinya. Gitu lah menaena nanti di KTP gitu tah. Nah sakitu di bapak mah ya sok aya nama kayak ujang kantor ngantosan ge KTP teh nganterkeun kantor pos gitu. Nah
Ada pasukannya. Ya, sok didoakeun sing jagjag sing baringkas bantuan si Abu gitu ya. Iya tuh iya marmot di mana di dia wae. Ah, bikin ka ditu tuh. Oh. Ka aku Habib itu Oh, sudah iya. disimpan ya, Oh, gitu nya. Ya. Aduh, Pak, Ya, punten, nanti ya sami-saminya. Sok gitu.